yuk. Jika mirip jajanan di taman lalu lintas. Nah guys, kami langsung ada tangan heula ke tukang si bapak aromanis anu harga 15 ribuan. Barang dijieun teh lah, siapa pesan 15 ribuan da ieu mah aromanis lagi raksasa tuh da barudak. Aduh Kang, ieu kok kata anggus-anggus tah ieu si emang lain cooking tinggal kok gegap siga naon ya ieu bentukna ieu teh. Ieu 50 juta kali barudak, ieu teh mah badag-badag tuh. Iya lah mang, mang sekali mah ieu liar kumaha kadaharanana ieu teh kuat ka badag kieu aing mah. Anang disileuwekeun teh lah, si aing mah meni hese kieu barudak aing mah kadaharanana. Sabeulana teh ya si emang tukang popcorn cenah tah. Mali teh nu sakieu hargana teh mung 10 ribuan. Anang dibeleuwekeun teh lah, si geuning mendingan ah kieu barudak. Pokona mah lamun ka teman lain teh satangan si emang ieu si popcorn teh ngeunah teu bau langu kitu. Ngapung sotik geuning tukang telur gurung cenah tah. Mali teh obat usuk hargana teh mung 5 ribuan. Anang dibeleuwekeun teh lah, si aing mah meni hibu pisan sindogna teh. Jadi asina tuh waduk, ha?